cek Allah Subhanahu wa taala pala tatabiul hawa ulah sok nuturkeun hawa nafsu puguh heueuh nyaksian ngaku teu nyaksian puguh heueuh berbuat ngaku teu berbuat punten nya punten ai jeung jelema mah bisa bersilat lidah bisa kieu bisa kitu tapi punten engke lamun dipayunan Allah Maha Uningan. Maka cereg Pak lamun jelema kabeh oge geus sieun ka jadi pejabat geus sieun ka Allah muawanieun korupsi. Jadi rakyat lamun geus sieun ka Allah muawanieun aya nyempog galungan gat batu. Jadi karyawan ayeuna geus sieun ka Allah manehanana bakal bener jadi karyawanana. Jadi bos ayeuna geus sieun ka Allah bakal bener jadi bosna. Maka kunci nanaon ge paladur sadayana adalah sieun ka Allah. Mas naon ayeuna pejabat hampir kabeh dihitung-hitung eueuh pejabat anu teu korupsi. Ya, cek abi brijik teh mah. Ya, mamada memilih presiden, carilah yang rada mending. Nya ieu rajit, ieu rada rajit, ieu rada mending lah, teu pati rajit deui. Eueuh nu teu rajit mah sebut. Ya, mada ayeuna aya 3 ya calon, tinggal teh angan nu teu pati rajit lah. Mana eta mah, Bang? Nya, da mah tinggal cek abah we, kuring mau ngajak-ngajak lah. Bisa salah. Nya ke kabubuhan rajit deh. Paladur sadayana. Gitu. Allahu Akbar. Hese teh Mas Bur aya milih presiden ge. Hese teh bingung. Ai teu milih suara urang sieun dipake ku batu. Ayeuna digunakeun ku batu. Salah deui. Serba salah makana. Ya. Allahu Akbar. Atuh unggal juru moman untuk korupsi kabeh korupsi. Dengan ayeuna anu nyalon legislatif modalna kudu 1,5 M. Lamun eta ngabalikeun ti mana? Tadi ngobrol di sadeng jalan cek ieu. Heran nyata nyalon DPR. Modalna ku gede-gede teuing. Paladur sadayana ngambalikeun kumaha cek ieu. Ngala duitna ge manehna ti mana nyobetna cek ieu. Dulu bana paladur sadayana ku stres, bahkan ayeuna mere karpet dicarokot deui. Di sadeng jalan aya meresan yo teh jadi moman. Di grup eta milihan saeutik elemen dicokot teh sana pe apa dicokot teh Bang beresan yo aduh parah sih eta Allah ya kitu maka para tatibul hawa maka ulah sok nuturkeun hawa nafsu. Ya aya lam anu dibuang tina lapan an ta'dilu tentang dirna mah aya alla ta'dilu. Ya, pala tatabiul hawa sebab di dituna dimulai ku lapatna. Pala tatabiul hawa maka mane ulah nuturkeun hawa nafsu sehingga mane alla ta'dilu tadi. Tadi teh asa jadi saksi we. Pugu teu nyaksian, aku nyaksian, pugu nyaksian, aku teu nyaksian. Makanya nama Mang Asbur sing ade di urang. Hukum kumaha duit. Cek almarhum teh mah, oda bil pulus lulus walaisa bil pulus mampus. Ya, bah. Make duit lulus. Eueuh duit ieu. Ya. Bapak-bapak boga anak hayang jadi kepolisian nya hayang jadi polisi eta teh daftar ka akper paladur sadayana kamari anu nanya tadi dulu ya kiai kumaha ayeuna eta kuring cenah lamun hayang jadi polisi anak kudu mere 350 juta nya 350 juta nya kumaha atuh teu meunang cek ngaranna ge nyoko pan cenah lamun teh kitu mah asup mengikuti sistem artinya mengikuti benar urang mah diterima diterima kumaha we lamun arek bener bapak teu nyahonya teu nyaho nya
Terus kuring boga deui mamah padadai. Anakna masantren di Lukambat di Ciampea. Lulusan sanawiyah. Pan nem asup ke Semanel teh bah, eta teh nemna kudu luhur. Ya. Aya manehna lulusan sanawiyah asup hayang ka Semanel dia. Paladur sadaya. Bisa. Horenganan eta make duit 15 juta. Keur sakolahna eta teh. Ngawan. Jadi make otak mah rada lieur. Ayeuna ieu mengawan nu calon legislatif nu nomor kahiji mah geus mareuli, Mas Adin nyaun tuh. Geus dibeli ka KPU tah. Wah aya nitipnya suara ti ieu di desa ieu kudu saanu tah. Bra, saanu juta. Makan 100 juta atau 10 juta hiji mah. Nitipnya ke KPPS ieu 1 juta. Atuh manehna mah ucap teh kudu kampanye. Nya jadi we kayak diomen tadi partai dan di luar. Atuh saksi nu di desa-desa mah teh mah yang teh bejat gua. Nah, bapak mau nyawa siapa pun. Gua yang nyawa, ngecek maranehanana. Mas Adin jadi aja mah dalam kana kos gitu abe bisa kieu nerangkeun. Oh orang gitu geus titik segede kalapa. Dalam teu nanya mah moal nyaho. Oh orang ngadan kitu. Ada teu? Oh kos kitu orang ngadan. Jurik-jurikna. La ilaha mana saksi adilna paladur sadayana mana arek icreug na ieu negara paladur sadayana makan walus mah cek ieu mah DPR kudu ngararaji kema mengawang DPR tah Bogor kabeh tah ngararaji di mana rajina saminggu sekali ge atuh saminggu 2 kali ge atuh cenah ngaji abis seuneun ka Gusti Allah ieu mah geus jadi kadang-kadang ngaji kercan jadi hukum geus ngaji teu ngaji deui geus jadi teu ngaji geus bener subhan nya paladur sadaya nah sebabna lamun ngararaji mah nyaho kana hukum Allah paladur sadaya Allahu akbar itu maka pala tatabul hawala ulah nuturkeun hawa nafsu sehingga Allah tadilu henteu adil autoridu atawa maneh ngabalir tina nekanan eta jadi saksi punten ketika ayeuna teu adil ketika ayeuna ngabalir berpaling dengan atas hukum yang seadanya atas hukum yang memang benar nya ngabalir berpaling mengkolkeun kana eta hukum paladur sadayana bi antu haripu kalawan megoskeun dipengkolkeun paladur sadayana kumaha fa innallaha kana bima ta'maluna khabira Allah eta paladur sadayana aya Allah kalawan naon-naon anu dipibet parigawe ku marehanana emang Allah teu waspada mewaspadai bahkan dina ayat saja innallaha labil mirsad Allah anu maha ngintai Allah anu ngintip kana amal-amalan hiji jalma huntan di akhirat payujazikum bisa dibalas Allah jadi saksi adil arek saksi KPPS teh arek saksi naon ke ayeuna nah saksi-saksi kita ieu lah ya kita ngaji heula Mas Adin bener teh nya duka geus dibere duit mah teu TM deui sia ya Allah kuat ayeuna mah lurah geus ngaborong suara camat geus ngaborong suara ieu geus ngaborong suara dikunci ayeuna urang usum pemilu raribut paladur sadayana geus ngaduk ka gede-gede duit ayeuna kamari di daerah Sukajaya eta di daerah desa Sukamuli Pak ya Allah kuat aya hiji warga diberean duitna
500.000 ewang itu. Ya Allah ngadu duit bang. Sampai jaruan jadi ayeuna CM ge ngomongkeun 3M setengah nyalon lurah eta Mas Nur. 3M setengah. Ieu mah teh nyaho duit lagi sakumaha teh 3M setengah. Mendingan jadi kiai teh kudu nyobok-nyobok. Sugan ayeuna aja tes. Nah, yang jadi kiai nyobok budak santri. Rieu sia. Kudu kira baheula. Ya Allah, wah ini mesti ya Allah ya Rabb. Ya. Makana ya paladur sadaya diperkuat ku ayat ieu. Maka ku sebab ti dituna kudu adil, ieu teh dikaitkeun jeung masalah iman. Maka diteruskan ku ayat ieu, ceuk Gusti Allah, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih. Hei orang-orang yang beriman, imanlah kau terhadap Allah dan Rasul. Sing eling aya Allah aya Rasul sanajan teu wafat tapi hukumna tetep berlaku. Nya kade ulayana wa rasuli wal kitabil ladzi nuzila ala rasuli kana kitab anu geus paladurna diturunkeun kana rasulna tegasna ngajelaskeun tadi tentang masalah kudu jadi saksi anu adil. Panu ngajelaskeun Quran aya. Berarti lamun nyalewan tina ayat tadi berarti geus kufur dong. Engkau mah tapi manehanna tadi. Siap mengasbur jadi saksi adil. Allah Akbar. Bahkan wal kitabil ladzi nuzila min qablu jeung ka kitab allazi anu unzila min qablu diturunkeun tina sameme Al-Qur'an. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa yang kufur terhadap Allah, terhadap malaikat Allah, kitab-kitab Allah, rasul Allah, wa akhir, maka eta teu salah deui jelema teman-teman, eta teh jelema tetep naon? Teman-teman sasar anu nyata, anu jauh kana rahmat Allah. Karena ulah sok nuturkeun ka jelema anu jauh tina rahmat. Komo Pak, ade beda urang ayeuna kening di pemilihan. Aing ngaran-ngaran Kristen mah ulah demi Allah ulah we goreng mah terus terang. Kamari ta budak di dieu haji cenah abdi ku harita anu rek dibere duit 100 juta. Tapi tita jadi tim sesna. Sok ngaji teh raja budak Bandung nya. Tarima pantong ulah sok mau jadi tim seksi ulah cek aing ulah tapi nya ngaji ulah sia. Aing kana duit mah kana kamita. Ulah Pak. Bener Pak, yang nalagani Pak. Budak ngomong enggak dia. Ulah. Ya. Ulah diterima we. Ngomong aduh, ulah dicolok. Ya. Paladur sadaya. Ayo ngomongna, duh mendingan Kristen cenah bagur daripada Islam tuh bagur atau mendingan Islam bagur. PA. La ilaha Allah, paladur sadaya. Ya Allah ya Rabb. Jadi ayeuna teh mengasbur anak haritan teh di Jawa Barat nyalon, Jawa Tengah nyalon, Jawa Timur nyalon. Haritanna DPR RI. Padahal mah eta kabeh na stasiun televisi itu punya dia. RCTI, Indosiar, MNCTV nya eta teh lolobana. Nu maneh ngapa? Bahkan tuh di Pangradin cenah mah ditanya kamari gubernur ieu tanya saha ieu korengan anu haritanu geus 89 hektar sakumaha pun capek lempang ge tapi can kuasa dia ya yang jadi pejabat ayeuna keukeuh hayang menguasai Indonesia ya sedih lamun ayeuna urang dipimpin ayeuna ku jelema Kristen apa are kumaha majuna nya boro-boro ke bisa ngaji model kieu tuh ayeuna kamari ribut di Batam naon man para ribut di Batam eta teh taneuh main rebut-rebut bae ujug-ujug orang Cina baroga sertifikat
Ai orang-orang can disertifikatkeun cari cing didinya ai urang ieu kadang-kadang bebas wae santai we si Epo ge boy mana can sertifikat 10 nya datang ke cukup mau sertifikat arek ieu perusahaan cenah diganti rugi Pak ngaribut eta sehingga Abdul Somad ngabiayaan demo eta peladusan ngademo masalah eta nya nu taneuna diribut di penjara eta Abdul Rahman Abdul Somad ditangkap gara-gara ngambil anu deh gitu kasus nama coba eta terjadi di Batam sana nyawa ujug-ujug kurang nyeun pabrik di dieu dialusir kabeh salam nyeun sertifikat aneh naudzubillah min nya nggak sampai terjadi di dalam makanya sing ade peladul sadaya gitu. Allahu akbar innal ladzina amanu summa kafaru wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunnah lan den sunatakeun aya jana yen ta'ajan sejamal ulah pakot kana anu mimitu unggul min sholawatin dina pirang-pirang salat tawalat anu tuluy-tuluy itu salat kapawaitin seperti pirang-pirang salat qada wa sholati jam'in sareng dua salat jama' wa fatihat wa faitati wa hadiratin sareng qada sareng hadir daulan wa asub waktuan naon waktuna itu salat qabla syuru'i dina tasameme tumbandangna si jam bil ajani dina ajan wa yuqimu sareng qomat si jama' dikuli minha karena saban-saban minatina sholat lil itba'i karena itba wa sunnah lan den sunatakeun iqamatun naon qomat di unsa gawewe sirona nalalaunan au unsa tawa banci pain ajanat maka lamun ajan dinisai kawewe siron hana lalaunan lam yukroh maka teu dimakruhkeun itu awewe itu ajan nah itu siron aw jahron atawa beras haroma haram itu jahron wa yunadi sareng agro si jamal lil jamaati kana jamaah masyru'atin anu di syariatkeun binafli dina salat sunnah kaidin seperti wa tarawih sareng salat sunat tarawih wa witrin sareng salat witir afroda anu nyolangan anha tina itu witir bi Ramadana kalawan bulan Ramadan wa kusubin sareng salat sunnah kusub as-salatu jami'ah as-salata jami'ah binasbi kalawan nasabna itu lapat as-salat igro'an halan jadi igro warafu sarang ropana itu lapat as-salatu mubtadaun eta jadi mubtada jami'atun binasbi halan warafi khabarul mazkur wa yujji'u aninya lelah pala hadirin sadayana kamari tos dijelaskeun bahwa sunnah hukumna aya ajan ayeuna 2 kali dina ajan awal jeung ajan sani dina salat subuh nya ngan praktekna eta lamun arek
di Cijeray umumkeun heula bejaan heula nya ka masyarakat bahwa di urang teh arek aya ajan awal ajan sani ulah main habak-habak bae geus jadi fitnah ujug-ujug wahab ajanna jam 3 cenah ajan awal diributkeun Bang. Nah, terus terang aya di leuwih sadeng meta berlaku nur aya ajan awal ajan sani ya cuman gitu. Nomor kedua paladur sadayana aya ajan awal ajan sani teh nyaeta dina waktu Jumat. Urang mah memang kudu sunnah. Naon sebabna ayeuna make ajan awal ge tarlat bae. Jamara kadang-kadang khotib geus naik ka mimbar paladur sadayana karak dararatan. Komo lamun maka sunnah jasa lah cek urang mah. Ya, ngan lamun aya make ajan sakali mengasbur besingkeun dagang di Bogor Muhammadiyah tekuna naon da hukumna sunnah ulah ribut cenah eta mah ajanna sakali langsung khotib naik ka mimbar ke buat tusa Jumat naik sah hukumna sah ja aya ajan awal ajan sante hukumna sunnah ajan awal ajan kedua ketika khotib geus naik ka mimbar ajan deui kan urang mah nya paladur sana eta hukumna sunnah. Kumaha ayeuna pertanyaanana lamun ayeuna paladur sadayana ngodok salat atawa apakah setiap salat ayeuna urang ajan itu mat ajan paladur sadayana nya paladur sadayana salat asar johor ajan salat asar ajan paladur sadayana ajan we ajan deui ajan masbur kapan sing tengat Pak can beres tobat urang tina ninggalkeun salat lamun eta salat can diqodho nya maka wayahna nu nyorang ninggalkeun salat paladur sadayana eta qodho we tak kumaha ayeuna keur ngodho ieu paladur sadayana kitu asa johor ajan heula nya terus asar ajan heula paladur sadayana wa sunnah ayyajana lil ula pakot sakali humpul bae geus tina salat anu tuluy-tuluy seperti ayeuna kapawa itin seperti salat sunnah salat qodho ya jib tuluy wa salatai jam'in wa paitatin paladur saya dua salat jama ini orang arek jama ye eta sunnah aja lah sunnah aja lah lain langsung koma aja lah paladur sadayana nya arek komat kita kudu aja deui paham teu ieu mah keur ngomong-ngomongkeun sunnah Pak nya ulah bingung pancena geus aya ajan itu atuh arek ajan gitu kuna naon sakali paladur sadayana. Terus wa paitatin wa idratin daola waktuha qabla syur'i paladur sadayana ayeuna ngodho jeung salat hadir geus ajanna sakali urang ngodho deuk nya geus beres ngodho misalkan di jam 11 dur johor eta ge ajanna sakali. Nah, jadi orang teh ngodho terus asup johor ajanna sakali paladur sadayana nya teu kudu 2 kali gitu pil ajan. Nah kumaha ieu nama ngasbur masalah qomat katos kan masbur eta nya wa yuqimu likulli minha lil itba paladur sadayana wa yuqimu likulli minha di sarang di komatan sarang komat si jama tina saban-saban kabeh lil itba ai komat mah terus bae
Indo kali Allahu Akbar komat deui tah. Nya, misalkan enak jamaah ye. Jamaah Allahu Akbar engke arek salat naon ayeuna jamaah takdim misalkan. Jawar ulang kan. Kemudian asar eta sunnah komat. Mawang misalkan ngode ye jawar Allahu Akbar sunnah. Duh ada peribu gini. Paladur sadayana. Allahu Akbar. Dah beres jor ngode asar komat deui. Nya tuluy enak magrib komat deui. Maka cek musannif wa yuqimu likulli minalil itba sareng komat si jalma kana saban-saban kabeh paladur sadayana lil itbai kana itba. Kumaha cenah lamun awewe paladur sadayana gitu. Wa sunnah sareng disonakeun iqamatun naon qomat lil unsa ka awewe siron lalauna. Jeung deui kudu awewe kabeh nu berjamaah. Allahu Akbar launan awewe mah bedas. Paladur sa awunsa paladur sadayana atawa banci kumaha lamun awewe ajan paladur sadayana nya ajan ajang awewe pain ajanat maka lamun ajan si awewe pikeun awewe deui berjamaah halna lalaunan naon kitu meunang apan teu lam yukroh maka teu dimakruhkeun. Ulah make speaker. Kumaha lamun awewe ajan make speaker kos bawah. Au jahron haruma lamun bedas mah haram. Zikir bedas-bedas awewe mah haram. Haram. Ayo kumaha coba? Na bertentangan teu, Pak? Bertentangan teu? Ba ajan bae haram. Ya keur sabenerna nya. Tuluy ayeuna paladur sadayana, tuluy ayeuna qomat bae jadi haram. Kumaha lamun selawat? Ya, sallallahu alaihi. Ieu keur ngomong sabar. Sabenerna lamun digitukeun ka umum ka awewe kira-kira ngararada diomongkeun heuh ceuk ieu awewe ulah main bola teu gaul cenah aing dicarekan teu gaul kieu teu gaul cenah aduh lieur tong mantap ya, geus teh ceuk udah amat tah, udah amat ibu bahasa ulah panjat pinang we hajuna mah kitu jadina. Ai geus kaji poe Salasa, euy kamarana we? Biasa cenah main bola. Ceuk ieu, kieu mah teu gaul cenah. Hah? Aya teh nyolok kitu bah. Di Salasa kamari begeran. Asal depok gitu ya. Aduh. Coba ya. Geus kajen Pak, teu kudu ribut kumaha maranehanana we. Capek manehna nyeri awak manehna bodo amat. Bodo amat. Ya. Tawa kamikiran batur kadang-kadang mikiran urang pusing. Tapi geus nyeri awak manehna. Entong ge awewe main bola kuring main bola bengek. Ngap ki abah sultan main bola bah kadang-kadang geus bengeknya karena kumpat sakit ngik we bengek mengawang tawak gede gitu baheula keur urang jam nu mah bengek kadang-kadang tobing Allahu Akbar main bola paling cicing deket gawang tepo giliran arek ngasupkeun gerak tajong urang jadi gagah wae pan ngasupkeun wae eta Allahu Akbar nya Allah. Nah, namun keras-keras timbul fitnah Pak.
Karena geus timbullah faedah usul fikih tarkul adat adawat. Namun geus galibna di kampung eta ayeuna jadikeun geus jadi adat misalkan sholawatan meme ngaji geus kajeun daripada timbul piribut. Ya, jadi ulah ngalawan arus lamun dakwah mah. Lamun kira-kira ngalawan arus pipasean eta ingat papasean kan jorek leuwih jorek paladur saena. Enak bisa ke dieu jorek mereka kamari kami abdi debat dengan aspek paladur saya. Cenah bahwa ngaji teh kudu make hijab wae. Teu meunang ayeuna katinggalian guruna haram ya memang bener haram. Berpandangan antara awewe jeung lalaki hukumna haram. Sebab wa minal ma'asi an-najru ilal ghairil muhrim. Tina sebagian maksiat adalah ningali kana lain muhrim paladur sadayana. Ya cuman dina salamut topik itu termasuk dosa leutik. Hanya cekuring ayeuna maaf tolab ilmu ayeuna gitu. Gedean mana antara tolab ilmu jeung ayeuna silih tingali. Gitu. Cekuring teh atuh gedean tolab ilmu atuh sia mah karak sakitu ieu lain dicekeun kana dosa. Beran mudah-mudahan aku ngaji ngana dihampura. Dai ngaji mah segatna mubalaghah faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin riweuh. Ayeuna ngomongna da kuring mah cenah cek ya daripada ieu meunang mendingan uang ngaji. Udah amat salah ngaji mah. Era debat kitu, Pak. Karena lamun debat jeung Persis, debat jeung Persis, debat jeung ieu kadang-kadang geus eleh kitu bae. Ceuk nyorangke debatnya. Ya, aya lapat kieu. Pak Kiai katanya kan itu sholat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan wa ghairihi. Ya, ihda asar rakaatan. Rasul aja sholat di bulan Ramadan ya, itu 11 rakaat. Ya. Cekuring tepen, maaf, Ustaz, itu ada lapat wa ghairihi. Ya, wa ghairihi itu luar bulan Ramadan. Berarti Rasul sholat di bulan Ramadan dan luar bulan Ramadan. Berarti hadis ini Pak bukan dalil untuk taraweh. Kok ada taraweh di luar bulan Ramadan ini? Cek eta. Iya ya. Atuh kudu ada pakai taraweh. Cek mana nak? Mungkin Pak Ustadz yang salah cenah. Apa? Bukan gitu ya. Ya, Allahu Akbar. HTI boga babaturan di Manun Jaya jadi HTI maju ngaharamkeun ngarokok di masjid. Cenah jadi kiai masih ngarokok kana di masjid. Jadi usaha aing muki bodo amat ceut ya. Wah, ini sebut-sebut aing. Haji mau kitu cenah. Iya bener lawan saya Pudin dah Firdauria. Masih ngarokok aja bodo amat mereka rokok wae. Haji Ustaz Manap tuh dulurna malim di dita ya kamari mah meunang aya kadoharan di masjid ulah ngarokok di masjid ge datang we abi deh penyun jelema polongo doa carekan kadunya. Tuhan ini jadi anu aya deui sesungguhnya eta ngaji. Tadi mah ari daya eta. Ya, geus arek eureun ulah aya susuguh dina sebab motoran masjid Bogor. Motoran memang motoran masjid. Ya, ngan eta juga ada sedekah leuwih gede kan ganjaranna. Ya, itu dapul mafasid aula min Jabir masalih kayak dibalikeun eta dalil eta kalau dosa. Namun kira-kira masalih leuwih ieu maslahatna leuwih bagus copot maslahatna. Maka lamun di mana maslahat leuwih gede paladur sadayana maka copot maslahatna. Eta sebenarnya jamu jawami faedah eta teh. Paladur saya bolak-balik sebenarnya mah. Ya. Subha enak mere sedekah jeung ngabalahan masjid kan dina salat teh termasuk dosa leutik tinggal bersih we. Jadi dosa ngabalah di masjid teh kiparatna dibersihan.
Jadi dosa gede teh lamun urang teu dibersihan. Macem-macem. Bro aman ngerokok deui, rame deui eta susuku deui. Bari naik ngaji teu meunang berkat. Jujur, itu menang dam, itu menang berkat, itu menang amplop, apa? Apa? Coba-nya, mana yang berkat lumayan gitu. Ya malah ngomongkeun nyaritakeun. Pengalaman resep memang. Allahu Akbar. Ya. Tayena lamun ayeuna paladur sadayana kumaha urang ayeuna arek salat berjamaah sunnah mode Ramadan paladur sadayana tarawih nya. Tapi awasnya sing tengah Pak. Aya salat sunnah anu meunang diberjamaahkeun, aya salat sunnah anu teu meunang diberjamaahkeun eueuh teh dituna makana bahasana masyru'atun anu disyariatkeun. Maaf. Hiji tahajud, tidak ada tahajud berjamaah. Ieu mah kitu be, bodo amat. Pesantren naon ngaranna pesantren modern ngayakeun cenah tahajud berjamaah aing mah moal. Ngaran-ngaran tahajud sebenarnya eueuh berjamaah. Ti dituna ti rojulna. Dalam rangka tarbiyah tek-tek bang segala macam. Heueuh geus capek-capek. Hayang-hayang teh bodo amat. Duha tidak ada berjamaah. Ya makanya kuring wanita kabudak geus di mana-mana geus beres ngaji duha masing-masing, tahajud masing-masing, paladur sadayana. Maka di dieu salat sunnah anu disyariatkeun anu berjamaah disyariatkeun ti Rasulullah. Maka dina anana baca aya nu disyariatkeun aya nu teu. Jadi salat tahajud itu teu disyariatkeun ti Kanjeng Rasul berjamaah. Salat duha teu disyariatkeun berjamaah. Lamun witir disyariatkeun. Ya. Qobliyah teu disyariatkeun. Haji lagi ya beres salat zuhur, qobliyah berjamaah dah. PA juga. Ya, tak kumaha ayeuna paladur sadayana aya salat berjamaah gitu sunnah anu disyariatkeun nya salat sunnah kitu nu disyariatkeun berjamaah. Jadi disyariatkeun secara berjamaah maka dicontohan di dieu kaidin seperti salat sunat itu jelas nya wa tarawihin salat sunat tarawih wa witrin paladur sadayana salat witir anu mencil dina bulan Ramadan salat gerhana matahari paladur gerhana bulan paladur sadayana salat istisqa kan loba lah nu disyariatkeun secara berjamaah nya kumaha ta urang sabenerna paladur sadayana dina ngagrona ajan tah qomat tah sanes teu kudu ajan teu kudu qomat cukup ya as-shalatu jami'ah itu ari kita mah as-shalata jami'atan enggak panuraman tarawih sakit badna min utai tawadi man sallu udah bisa gitu. Kumaha maksud? Sallu sunatan. Sallu sunatan tarawih rakaat di jami'atun rahmatullah. Padahal mah as-shalatu jami'ah gitu. Sakitu. Nya as-shalatu jami'ah itu. Nya ngan aya urang mah sok memang ditambahan. Ya ditambahan ayeuna madoa heula. Meme salat Id kan. Harap ke naikkan khotib kang mimbar paladur sadayana nya disambut dengan tongkat gitu suka hodang tema kieu paladur sadayana kaji lamun teu make nu naikkeun khotib eta kumaha cenah eta kumaha teu kunaon teu cenah naik sih masalah kan nya khotib ieu nu naikkeun gara-gara Bang Mufti dicari kaum ngeleper aju nu naikkeun naik sesorangan semuanya ditek-tek teuing gara-gara atuh Mang Mufti almarhum ngomong gara nonggo ngeleper kuat ngedeprak
maca inna Allah malaikatahu eta mendeprak eta ku teu biasa-biasana macam-macam bisa deh kau mah aya nu khutbah tekna robek segala pea cing eta iku mah pabasir nya eta mah keur salat ngedeprak eta memang di dinya teh aya pakuburan mama eta mau bakri ya ada pakuburan mama jadi lamun nu hatena ieu mah ngacaprung we nya ajan nyasar lieur dieu mah ya makana cek bapak teh masih lamun geus lulus khutbah di masjid syar'i kaum lulus di mana-mana ge jadi trainingna di dinya eta aya orang boa kuat sobek teh khutbah mah bukti kita babasir teu bisa udang deui eta ngedeprak salat jadi diuk maneh makanya kedua rakaat asar tugas beres salat cager deui